sunatnya upami teu aya najis mah sunat cocok nu kahiji mah tiasa dikobok pan kangge kakemas ieu mah tiasa dikobok gitu-gitu kenapa ngamung dua karena pamanten kahiji tiasa masih tiasa dikobok tinggal tilas tapak mau bami warrior ge tiasa kieu basih nama bami warrior ge gitu tah teu acan ngawasu panangan mah masih tiasa dikobok masih ngan bae dikucurkeun bisi ragu da teh ieu tiasa aya basih misalkan kucurkeun punya ribu tuh si kurujud ka dieu tua biwur kan urang pami abdas seueur teh sakieu baseuna mah anggar ya tuh jibruknya malah kalau sudah langkung tuh sareng pasunatanana kan kali teh sunat dua tuh. Dia kan sekalinya kita tanya kangge rambut mah tiasa di kieu tuh langsung misal sadayana kieu heula kadua bukti bangkit umanya kadua basahan sada panangan kangge cepil sami tuh kan tuh kangepean sami tiasa dikobok pemiya sarana kirang teu canak dewe gitunya nah upami mang urang misalkan teu tiasa kieuna atuh aya bangku aya naon gitunya na bangku tanggung nagog gitu nagog pati-pati kanjeng Nabi ti siblak. Yang kirang seperti digit ha. Kedua. Ketilu. Tuh. Sagelaseun berarti anu teu tiasa dikobok teh ketika panangan hungkul ketika panangan anu kahiji mohon ketika kakobok beli mustama saresna tiasa awal mulanya nah, ketika pamunteun masih tiasa ketika panangan hungkul we ulah dikobok diusahakeun da pamitos paham di dieu mah moal teu kitu tina keran ge buka tutup gitu.